kampung aya pamuda nu ngaranna Ujang. Anak hiji-hijina ti pasangan Ibu Edah jeung Bapa Kosim. Manehna teh budak nu diogo kacida ku ema jeung bapana. Ujang gerak ugah. Nyamang ke isu kene. Enggak gerak ugah gerak emam tos siang beli ulur. Nya tuh bade ieu ge. Nya atuh mak kalakur deui nya. Akhirna si pamuda teh hudang. Tuluy nyamperkeun emana ka dapur. Pas nepi di dapur, manehna nempo ema jeung bapana keur ngarobrol. Pak teh rasanya si Ujang teh ayeuna mah geus gede. Mohon pugu. Kudu geus mikiran yang kaharupna. Kumaha mun si Ujang teh titah gawe wae. Lah keun bae kenang karek kaluar sakolana ge keun wae angka anu heula. Nya tuh bapak mah kumaha emah we. Aya Ujang. Tinggal ka dieu gerak mam. Nya Pak ge kacai heula. Pas beurangna si Ujang ulin ka pos ronda. Teu lila si Burhan tuluy nyamperkeun si Ujang. Non, lagu lagi dengan merubah hutang. Pugu ieu teh duit. Minta ka kolot daerah. Ya, kami buka solusi. Naon solusina? Kang depo, Ai slote naon? teh permainan anu bisa ngasilkeun duit bro, duit. Ah, nah heueuh. Heeh. Ya, ka dieu geura. Mana? Si Ujang penasaran kumaha carana main slot. Tuluy diajarkeun ku si Burhan cara-cara main slot nepi ka si Ujang ngarti. Atuh aya kitu mah kudu make duit. Kene urang duit heula. Santos si Ujang ngartos carana main slot, si Ujang tuluy main slot di dinya keneh bari ditingalikeun ku si Burhan. Anjir, atuh meunang euy. Tuh heeh. Ya, ayeuna mah maneh geus apal. Ya tinggal ajaran di imah. Ayo atuh ke urang ajaran di imah sorangan. Nah, gitu. Nepi di imah, si Ujang langsung minta duit ka bapana. Di mana, Jang? Tas among ti si Burhan. Pakeun artos 500.000. Kangge naon? Kangge modal wae usaha. Usaha naon? Lah aya wae. Gowe artos. Nya atuh kela cang-cang kela kedap. Nya sok. Bapana tuluy indit ka imahna ek mawa duit kangge si Ujang. Tuluy duit eta teh diberekeun ka si Ujang. Jajang artosna. Yo atuh Pak. Nya atuh bapa bade kacai heula. Ya mangga. Saenggeus si Ujang diberian duit ku bapana, isukna manehna nyanterkeun si Burhan di tempat pangulinan biasana. Heeh pugu, mumpung keur boga kabunga. Kabungan naon euy, kamari mah. Pulang-pulang. Eta ning nu kamari cek maneh. Urang teh diajaran di imah. Bener menang jackpot tina 500 jadi 3 juta. Ah, sakitu masa eutik atuh. Ayeuna mah tambahan deui. Meh meunang gede. Tina nu kamari. Heeh atuh lah. Mumpung boga duit kolot. Saatos ngadangu saran ti si Burhan, si Ujang tuluy main slot bari ditumpokeun ku si Burhan. Dina permainan nu ayeuna mah, duit nu kumanehna ditambahkeun teh kalah beak sadayana. Ah, aing mah kalah beak. Nah, biasa lain poena. Sok we ke ajaran deui. Heeh atuh, ke diajaran kang kudu penasaran euy. Heeh, da urang ge baheula kitu. Si Ujang katutuluyan main judi online. Kolotna nepi ka gering nempo kalakuan si Ujang anu kitu.
beak, sawah beak, segala beak. Kudu kumahanya Pak. Nyapu go, bapak ge pusing kirana. Nah, ima umanya urang Satunya Pak, bade ka dapur di bae. Mohon mangga. Pas si Ujang keur cicing jeung si Burhan, ujung-ujung si Udin aya nyamperkeun. Naon kitu si Ujang meni kudu dibaturan. Ieu teh si Ujang keur pusingeun. Boga duit. Harta kolotna geus beak. Coba bapana ayeuna teh deui. Tuh jang cek si Burhan. Heeh, bugu urang teh keur bener-bener dihandap. Keur butuh modal jeung main slot. Oh, baik itu mah. Terus kayak orang babaturan ya, nu gawe di bank. Mana yang jemnya ka bangan kudu aya jaminana. Gua aturan maneh di mana? Eta si kokom jeung si Hati. Oh, heuh, nu eta mah hafal urang ge. Tah, atuh ieu apal mah. Teu gampang juga nginjemna. Heuh, atuh aya kitu mah ngajaran minjem. Eret, urang kieu telepon. Heuh, gatuh, hade. Halo. Gimana? Ke di dia biasa nagihan kumaha kitu. Jangan nak minjem duit. Oh atuh kayak orang kadinya. Sok ditungguan. OTW. Yuk. Tepati lila si Kokom jeung si Yanti datang kusabab marengan manehna nage keur aya di sekitaran eta tempat pangulinan. Sadi naik minjem duit teh. Iya si Ujang minjem duit teh. Oh Kang Ujang naik minjem duit teh. Heeh, bugu, urang teh hayang nginjem duit ka maneh. Da cek si Udin mah teh jadi pegawai di bank. Alhamdulillah Jang ayeuna mah gawe di bank. Ek minjem sabaraha juta? 100 juta. Oh hadenya Kom. Ade. Tapi kudu aya jaminanna Naon jaminanna? KTP. Ya tuh. PP. Heeh. Ieu di bawah heula nya. Heeh, sok. Tah engke cairna mah minggu hareup. Tungguan ku urang. Geus kitu, si Yanti jeung si Kokom indit deui ek ngalanjutkeun pagaweanana. Din, Han, urang ek balik heula nya. Ek neangan jaminan jeung ka bank. Sok atuh. Satibana si Ujang di imah, manehna tuluy ka kamar emma bapana, pangna bade milarian sertifikat bumi sareng sawah. Enjingna si Kokom jeung si Yanti nyamperkeun ka bumi si Ujang. Assalamualaikum. Udin, si Ujang mana? Keur kacai, Bismillah tapi. mau gerak ke deui ge datang. Ih, itu si Ujang. Ih, buat ka dia. Ya, sertifikat jeung jaminanna hade. Hade, buat ka dia kan. Ya ada duit lagi hade cair ayeuna. Oh, heuh, atuh alhamdulillah aya kitu mah. Heeh, ya duitna. Kade poho ha. Setoran asa minggu 100.000. Siap, eta mah gampang. Jadi atuh. Angka satunya. Orang erek balik deui. Atuh nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Ujang minggu ka minggu seterna lancar. Tapi minggu-minggu kaharupna si Ujang mogok setoran dan duitna beak pake modal judi online. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Kepergian naon Neng? Bade pergi ka Ujang mana we aya Ujangna? Oh, mangga atuh beut heula. Assalamualaikum. Ih, aya saha? Ieu teh aya urang kali sana teh Pak milarian Ujang. Di parali mana? Aya pergi naon ka Ujang? Jadi kieu Pak, si Ujang teh nambut atos ka bank. Setoran awal-awal nama lancar, mung ka dieu tos 2 bulan mah
setoran teh mogok. Terus 2 bulan teh aya masuk. Nah si Ujang teh nambut artos sabaraha? Ujang teh nambut artos 100 juta. Bungana teh 50%. Janten sadayana hutang Ujang teh di etang-etang sadayana aya 100 jutaan keneh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Nah bener neng si Ujang rambut atas itu. Mohon Pak, bilih teh canten mah iya ya buktosna sareng KTP si Ujangna. Mangga tingali. Oh, itu pamit kitu mah abi bade euy heulanya. Ke pami aya si Ujang panglatoskeun abi aya ka dieu. Oh enggak. Punten. Assalamualaikum. Si Kokom jeung si Yanti tuluy ngalanjutkeun pagaweanana. Teu lila si Ujang tuluy datang ka imahna. Jang, nah bener mana nginjem duit? Mun Pak, Ujang teh nambut artos da priyogi. Nah jeung naon nginjem duit sakitu gedena? Ujang teh kacanduan main judi online. Pas Ujang ngamitian main mah menang. Ujang teh kalah main deui. Sugan teh ek menang, tapi kalah ka kieu. Aya duitna ka manakeun atuh? Artosna CF dianggo main judi online. Gusti Ujang, namanya teh ngageuringan kolot. Puguh bapak teh geus geuring. Hampura Pak, Ujang teh hilap kalah main judi online. Teuing kumaha maneh we, bapak mah pusing mikirana pakaya geus beak. Jangan atuh teh sing karunya ka Bapa geura minta hampura. Si Ujang ngerasa bersalah pangna pernah main judi online. Akhirna si Ujang kepikiran aya itikad rek minta hampura ka bapana. Pak, Jang. Kumaha? Pak, Ujang hampura, Ujang ngakuin kesalahan. Ujang kalah main judi slot. Nya Jang teu naon, pakaya mah masih bisa keneh diteangan asal tong deui-deui we. Mohon Pak, Ujang moal di dieu. Welcome to Welcome to Sahara, bitch. Naon cen? Yo, nu kieu permainan nu menghasilkan duit teh. duit bro, duit. Oh, aing teh ngomong kana duit. Oh nya, duit, bro, duit, bro. Kang depo, ayo depo teh naon? Menjanjikan kemenangan, menjanjikan kekayaan. Dirimu rasa ku terjatuh cinta pada. Spirits in my head and they won't go.